Peuting harita kuring jeung sababaraha urang babaturan keur cari nekul di balong. Ngadon nguseup anu maksudna mah nguseup teh supaya kuring ngurangan stres. Tapi ari geus di balong kuring kalah jadi nambahan stres. Nya anu matak ngajadikeun stres kusabab can aya lauk anu nyanggut kana useup kuring. Sedengkeun ari batur-batur anu sejen aya anu geus meunang 5, malah mah aya geus meunang 10 sagala. Ninggang di kuring can bebenangan hiji-hiji acan eta oge aya lauk anu nyanggut tapi lepas deui. Ku hal kitu kuring jadi pada ngaledekan ku batur-batur anu sejen. Tah eta anu matak jadi stres jang kuring. Kuring harita pada mamanasan ku anu geus mareunang laukna loba. Nyasa tadi nama ngilu nguseup teh keur ngabrang-brangkeun karudet. Ari geus aya di balong kalah-kalah jadi nambahan rudet, nambahan kapusing. Biasana oge tara kitu da atuh. Ari hiji-hiji wae mah sok aya we lauk anu nyanggut. Sigana wae pedah kuringna keur tiis atawa keur sial. Kumaha ya? Asa ditinggali wae ku kumpul teh. Tiis euy. Tiis angina keur ka kulon. Beda menyan sigana nguseup teh ieu mah yeuh. Salah mawa eupan meureun atawa eupana kalengkahan. Jadi we sial. Lain salah eupan, tapi salah hitungan. Da poe ayeuna mah ninggangna kuring teh keur apes sigana mah. Matak oge atuh lamun rek nguseup teh kudu babahanan. Babahanan naon deui? Yeuh ari nguseup mah mawa jejer jeung eupan. Paling oge mawa wadah lauk. Tah eta Lain kitu. Babahanan kipas angin maksudna. Ame teu panas teuing tah teh. dasar jurig sia. Ngaledek we bisa teh. Harita mah nyaan kuring teh di nol pisan nguseup teh teu meunang hiji-hiji acan nepikeun kaberesna. Bari mawa hate anu madenghel kuring balik ti balong bari teu mawa lauk. Mimiti balik ti balong mah ngabring ngan waktu ngajug-jug ka imah masing-masing jadi misah. Aya anu ka kulon oge aya anu ka kaler. Nya ari kuring balik teh ka kidul. Malah balikna teh kudu ngaliwatan heula kebon awi. Adi keur ngabring mah lempang dina kaayaan peuting teh teu karasa keung. Ngan basa kuring geus lempang nyorangan eueuh batur rada-rada karasa make jeung aya keungan sagala. Pas anjog pisan ka palebah jalan anu ngaliwat ka kebon awi, ti jauhna katingali ku kuring siga aya anu lempang ngagedig semurusuh. Barang geus deukeut ka palebah kuring, atra geuning nu lempang teh salah saurang RT di lembur kuring.
RT Jajang anu katelah nama. Tapi basa palaliwat jeung kuring, nah eta RT Jajang teh teu malireka kuring. Sok padahal ku kuring oge ditanya harita teh. Malahan ditanya bari rada satengah dipegatan. Tapi manehna ngungku gue tuluy. Nah aya naon jeung kunaon atunya RT Jajang teh beuteum malireka kuring. Padahal jeung kuring Pak RT teh geus loma pisan. Tambah imahna oge teu jauh ti imah kuring. Kuring oge neruskeun lempang tepati teuing mikiran kana galagat RT anu sarupaning kitu. Pas pisan kuring aya di kebon awi. Ujug-ujug aya sora anu seah. Teu puguh-puguh aya angin anu rada lumayan gede. Nebak kana tangkal awi. Tapi eta angin teh ngan saliwatan nebakna teh. Harita kuring oge ngeureunkeun lengkah. Bari rada culang cileung nitenan kaayaan di sabudeureun eta tempat. Karek oge sukurek dilengkahkeun. Malah kuring jadi terkebat dina ngalengkahna. Anu jadi sabab harita kadenge aya sora anu ngomong di satu kangen kuring. Hayang lauk. Kuring ngareret ka palebah datangna eta sora. Tapi basaku kuring ditinggali di satu kangen teh geuning betaya sasaha. Teu kungsi lila basa kuring keur ngareretan ka satu kangen. Hayang lauk. Ujug-ujug kadenge sora anu ngomong teh datang ti sahareupeun kuring. Kuring malikeun deui paningali ka hareup. Ka palebah datangna eta sora. Tapi tetep we teh sasaha. Nu aya ngan ukur sora anu kadenge ku kuring bari jeung taya bungkeulekanana. Harita mah mimiti karasa bulu punuk teh jadi cingpuriding. Man, anu jadi heran basa kuring rek ngalengkah deui. Dak dumadak suku teh asa jadi berat. Jadi hese dilengkahkeuna. Jeung deui keur kitu teh kadenge aya sora anu ngagorobas tina palebah dapuran awi. Harita mah kuring beuki ngarasa ruas. Sabab katingali di sakencaeun kuring aya anu keur ngajengjen hiji makhluk anu keur ngabedega. Ti harita awak kuring jadi ngeleper ningali eta makhluk. Katinggali awakna teh menipikasieun. Awakna eta makhluk teh semu katingali sisitan. Panona bolotot jeung kukuna. Kuku ramona teh pararanjang. Eta makhluk terus calawak ninggalikeun si Hung.
anu ranggeteng jeung sigana teh meuni sareukeut. Sing horeng anu ngomong hayang lauk teh nya eta makhluk. Da eta atuh bari calawak manehna bari nyarita jeung sorana teh matak pikasieun. Ningali kitu mah kuring satekah polah babacaan sabisa-bisa keur nyinglarkeun eta jurig anu keukeuh mementa lauk ka kuring. Kuring teureun babacaan. Tapi eta makhluk teh angger ngabedega. Bari jeung angger tetep keneh wae mementa lauk ka kuring. Sanggeus sababaraha lila kuring babacaan. Sigana wae berkah tina eta doa, suku kuring bisa dilengkahkeun. Sanggeus karasa suku bisa dilengkahkeun deui mah, kuring langsung lumpat ninggalkeun eta patempatan. Harita kuring lumpat teu sirikna notok-notokkeun maneh. Hawahing kurasa kasieun diudag ku makhluk anu megat di kebon awi. Kuring tiba baranting. Malah sababaraha kali kuring ti guru bas bari teu eureun-eureun kuring minta tulung. Sanggeus kuring tiba baranting, lumpat ninggalkeun eta patempatan. Nya teu burung kuring tepi ka imah. Malah satepina kaburuan imah. Kuring langsung diuk dina teras teu ka asup ka jero imah harita mah. Kuring ngareureukkeun kacape ngadon diuk dina teras imah. Tekung silila barang kuring keur aneprok dina teras imah. Ngadak-ngadak kuring jadi ngarenjag. Sabab aya sora deui anu ngomong ka kuring. Barangku kuring direret. Sing horeng anu ngomong nanya ka kuring teh RT kuring nya eta RT Jajang. Cep, kunaon Cep? Jika nu mesti udah jurig wae. Astagfirullahaladzim. Sugan teh saha? Niruas. Ya naha aya naon atuh? Jeung katempona siga anu geus numpat jauh wae. Aya naon euy? Kuring tadi teh pegat jurig palebah kebon awi. Geus kitu mah kuring nyaritakeun kejadian anu cikeneh ka alaman ku kuring. Nyaeta basa kuring lempang di palebah kebon awi. RT Jajang oge rada gogodeg kana caritaan kuring. Malah anu jadi heran keur kuring. Tadi samemeh kuring lempang ka palebah kebon awi teh, kuring teh panggih jeung manehna. Tapi geuning naha da RT Jajang mah cenah henteu ka mana-mana. Puguh oge manehna teh kaluar ti imah teh kahudangkeun ku sora kuring anu lumpat jeung kadengena meuni blug-blug ngagandengan anu keur sarare. Nya harita mah kabeneran RT Jajang teh can sare. Nu matak manehna kaluar ti imah. Rek mastikeun naon eta anu ngagandengan teh. Harita kuring ngarasa heran. Geus mah dipegat ku jurig. Jeung nasaha atuh anu tadi paliliwat di jalan da sidik siga RT dina sagala rupana oge. Ngan basa ditanya ku kuring, manehna teh teu malire bangun anu teu apaleun ka kuring.
meureun eta anu siga RT Jajang teh anu sabener nama Jurig. Da geuning jelas ari katerangan ti RT Jajang mah yen manehna teh poe eta mah teu init ka mana-mana. Nya harita sanggeus kuring ngalaman kajadian sarupaning kitu, kuring jadi tara daek nguseup ti peuting. Nya anu jadi lantaran kuring sieun kealaman kajadian pikasieun anu pernah kealaman basa harita. Sanajan sok aya nu ngajak maksa nguseup peuting, kuring mah tara daek init. Nya lamun anu ngajakna ti beurang mah osok we sakali-kalieun mah. Tambah teuing kuring aya di imah, nya kuring sok ngahagalkeun nguseup ka balong.